Wilu enjing kasadayana. Nepangkeun Abdi Rizky Ardiansah. Abdi gaduh informasi kanggo anjeun. Warta nu kahiji nyaeta siswa SMP Negeri di Bojong, Jawa Timur. Tatuparna ku babaturanana di sekolah. Korban keudeuh ka rumah sakit sabab ngagaduhan antatu beuteung. MD, 13 tahun, murid SMP Negeri di Bojong, Jawa Timur, jadi korban serangan pelinting. Pelaku nyaeta MR, babaturan sakelas korban serangan nuduh. Serangan nunjuk lumangsung di pangalang sekolah dina Kamis isuk. Serangan nuduhkeun eta nyebabkeun korban luka robek dina beuteung sareng kedah dilarikeun ka rumah sakit. Kaayaan Dokter Usnal Munsongo nyaeta stabil sareng masih parugaya perawatan medis salanjengna pikeun penegak hukum. Sekolah diserahkeun ka polisi. Polisi nyaeta keur ngaleutik hal ieu pikeun nganyebabkeun kronologis hasil pemeriksaan. Motifna nyaeta pelaku cikal sabab korban untung. Penelitian dilaksanakeun ku Unit Khusus Pelayanan AWW sareng barudak Sapres Polres Bojong Songo sareng korban kusabab korban masih di bawah umur. Warta nu kadua nyaeta 85 kabeuleuan di Senen alatan kolesting. Anu disangka jadi pemicu. Ngabalurakeun petugas pemadam kebakaran hese asup. Kauruan anu lumangsung di Jalan Kalibaru Barat Bungur di Jakarta Pusat menimbulkeun panik warga lantaran kauruan lumangsung nalika warga rek ngalaksanakeun kegiatanna isuk-isuk. 15 mobil pemadam kebakaran ti Sudin Gul Karmat Jakarta Pusat nu datang ka lokasi heureut ngalamatkeun kasusahan eksekusi seuneu alat akses sempit. Kauruan anu ngalajurkeun 8 imah diduga disebabkeun ku kolesterol listrik di salah sahiji imah kosong anu ditinggalkeun ku pangesina. Henteu aya korban jiwa dina seuneu ieu. Kasus ieu masih ditangani Polres Senen, Jakarta Pusat. Warta nu katilu nyaeta lini berkekuatan 57 skala Richter dikenalan di Situbondo, Jawa Timur Kamis isuk. Guncangan anu kuat nyebabkeun panik di antawis warga. Nyebabkeun aranjeunna buru-buru kaluar ti bumi. Puluhan imah kacaritakeun katerang lini 5,7 SR anu ngagedar Situbondo Kamis sore. Dampak lini anu meser di perairan Tungtung Wetan Taman Nasional Baluran Situbondo ngabubarkeun sejumlah imah di Sumberwaru Banyu Putih rusak parna. Sabaraha imah anu dihandapna murag sareng sabaraha bagian tembok hancur sareng rusak. Malahan hiji imah warga hancur pisan jeung ambrukna taneuh. Warga nyebutkeun guncangan gempa lumangsung cukup lila serta kuat. Ngabubarkeun warga langsung ninggalkeun imah maranehna. Data nunjukkeun 64 imah rusak rada parah di 4 desa. Warta nu kaopat nyaeta puisi ngabongkar sindikat hacking rekening bank. Ditewak 9 pelaku. Uang kas seharga 204 miliar dipintonkeun ku petugas di Badan Reserse Kriminal Polri. Sejumlah badak duit ieu cenah hasil dina singkatan hacking karena rekening teu aktif atawa rekening korban. Polisi nyebutkeun kasus ieu lain ngasaukur kejahatan perbankan biasa, tapi ngawengkul unsur kejahatan perbankan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE jeung dugaan pencucian uang TPPU. Warta nu kalima nyaeta 2 desa di Bogor dijadikan jaminan kasus pinjaman BLBI. Dedi Mulyadi siap gugatan. Desa Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, Jawa Barat geus diperhatikeun sanggeus jadikeun jaminan hutang jeung dilarang. Kasus anu ngalibatkeun desa Sukaharja jeung Sukamulya oge diperhatikeun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Anu nyatakeun rencana bakal ngalancang angka 2 desa eta pikeun ngaleutik kaayaan serta nyiapkeun tindakan hukum. Pernyataan ieu didugikeun ku Dedi nalika dipanggihan Selasa 23 September 2025. Dedi yakinina teh mangrupa aset masyarakat anu teu matak dijadikeun jaminan hutang. Ieu oge nyababkeun kasalampang proses himbal jaminan. Anjeunna oge nyatakeun yen anjeunna bakal nyiapkeun gugutan upami aset desa. Lesen-lesen diago
dosa laku jaminan hutang bank.